Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra dangu tepang deui sareng sim kuring Kang Mulyana dina acara ngadongeng Sunda. Mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Atuh bilih aya nu nandangan kasakit, mugi Allah disehatkeun saterasna. Hapunten mitra sim kuring dina medarkeun ieu carita seueur kirangna seueur lepatna dina babasaan caritaan atanapi suantena ieu para tokoh dongeng teh. Kirang pas atanapi kirang sae hapunten mitra. Ameh henteu nyangkolong kana waktos, hayu mitra urang kawitan bae dina jejer caritaan raskeun lalampahanana si Kohar Gurat Beunghar seri ka-2 hiji karangan sim kuring pribadi lamun telepat mah dongeng teh parantos dugika terus manehna dedeheus ka paduka raja haruman geni. Sembah kapihatur paduka raja, hapunten kaula sejak bade dedeheus ka paduka raja. Adipati walang geni, aya naon ieu teh? Kaula nyungkeun dihapunten sadaya-daya, kaula nandangan eleh adu jajaten. Sareng satria kaula ngalaman tatuparna. Urang acar maneh teh adipati anu dipercayakeun ku kuring. Nah bisa eleta ku eta satria. Jeung saha eta satria teh ngaranna walang geni. Saktena teu bisa dianggap enteng. Saterang kaula mah ngaranna teh Raden Sentragenta. Raden Sentragenta kaula ciga pernah ngadenge tah ngaran teh. Nyanggakeun sadaya-daya pangarsa. Kaula arek dikumahakeun wae oge. Kaula ngahampura adipati. Hei Paman Patih Praja Geni, kaula marentahkeun aya tugas khusus jang anjeun. Pikeun ngieun deui kakacauan di lembur Garang Jati. Jeung tumpes tah nu ngaranna Raden Sentragenta teh. Unjuk sumangga panjenengan paduka raja, sejadi estokeun pisan. Kaula nuhun. Alus Paman Patih. Kaula sejak pamit pangarsa raja. Jung Paman Patih cing hasil parasat Patih Praja Geni teh ninggalkeun karaton leuweung cadas arek muru ka lembur Garang Jati. Dugi kadinya lamun telepat mah mitra kumaha salajengna lalampahanana si Kohar teh mitra. Hayu mitra urang teraskeun deui tapi sateu acana diteraskeun nyuhungkeun pangrojongna disubrek dongeng, diklik loncengna, di share, like and comment supaya sim kuring semangat teras nyayogikeun dongeng-dongeng anu sanesna. Hayu mitra urang lajengkeun deui. Wanci balebat harita teh ba'da subuh. Mama Kiai amit kakabehanana urang lembur Garang Jati. Rek mulang cenah nama. Saacan pamit Mama Kiai talatah ka si Kohar. Aya nu penting cenah nama aya nu arek diobrolkeun. Saterusna si Kohar uplek ngobrol duaan jeung Mama Kiai. Dina obrolanna si Kohar dibere amalan. Kasep amal teh ngarasa teu haliwang ayeuna mah. Tah geura amalkeun tah amalan teh ku hidup. Kahade yeuh amalan bacakeun lamun anjeun ngarasa kadese sok amalkeun. Kitu ama siap atuh lamun kitu mah ama. Ayeuna wae kitu ama kuing dibacakeun da uing ge geus apal amalanna mah. Dibacakeun ayeuna jeung Kohar. Macak aheng lamun dibacakeun ayeuna mah. Engke weh lamun hidup ngarasa kadese. Sok amalkeun. Kitu amanya.
sabari gagaro si kohar teh kana sirahna. Manehna ngarasa teu ngarti kana eta amalan teh. Dibacakeun bakalan kumaha kajadian anu tumiba ke manehna teh. Ayeuna urang tenden heula caritaan si kohar. Engke urang samper deui. Urang caritakeun heula Aki Wikalpa sakumaha anu diparentahkeun ku Raja Haruman Geni. Atuh Aki Wikalpa dijalankeun ku manehna. Aki Wikalpa ngasakeun ilmu pangartina. Manehna arek males ka Mama Kiai anu kungsi ngelehkeun manehanana teh. Manehanana ngarasa ujub, ayeuna teh ngarasa yakin ku elmuna yen manehna bisa ngelehkeun Mama Kiai. Cundukna waktu ninggang mangsana Aki Wikalpa demit maukan orok di lembur Karang Tengah anu teu jauh jeung lembur Karang Jati. Atuh eta kajadian teh matak ibur guyub pikeun urang lembur mah. Teu saeutik anu boga orok ngarasa sieun ku kajadian eta teh. Ngarasa was-was hariwang sieun ku eta kajadian tumiba kamarehanana. Pikeun anu boga orok mah. Kajadian teh nepi ka lembur Karang Jati. Lembur Karang Jati siap siaga ngayonan eta kajadian teh. Tiap peuting arek ngayakeun deui ngaronda pikeun nyegah eta kajadian teh bisi aya kajadian anu teu dipiharep di lemburna. Met, geus aya ya weh kajadian teh. Lur, jiga usudana ieu teh kajadian teh. Matak harengheng pikeun urang lembur mah. Apanan loba di lembur urang teh nu baroga budak orok. Kitu tah lur. Nya met, urang kudu waspada, kudu caringcing pageuh cicing, caringset pageuh singset. Salah atuh lur. Bebasaan teh lamun arek oge caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket. Nya maksud uing mah kitu met euy. Salah saeutik protes maluluy laing mah met euy. Is, salah ge kudu dibenerkeun atuh lur. Terus geus dibadamikeun acan ka urang lembur soal ngarona teh? Geus lur, Pak RT soal jadwal nama sahasana mah. Cuman urang mah kudu tiap peuting ngilu ngaronda teh. Ya kudu atuh met, pang-pangna bisi aya meong ngamuk gajah mata tah kitu met. Meong congkok meureunan lur, sok salah wae euy babasaan teh. Maung meureunan lain meong lur. Meong mah ucing atuh. Hahaha. Ciga si kono wae euy maneh mah met. Protes terus tah. Sagala ge kudu bener atuh lur. Di kajauhan aya nu rentang-rentang datang nyamperkeun kana riungan di tepas imahna si kohare. Teh, arek ka mana teh euy? Papakeanna meuni geuning kitu. Ya, bade ka Aden aya perlu ieu teh. Ya, aya perlu naon teh euy? Siga-siga anu penting teh. Jeung satu kudu we. Papakean rapi kitu sakurayang panggih jeung uing mah. Kedah atuh Aden, sagala ge kedah rapi. Sanes kitu nya jang kemal. Sabari ngasongkeun leungeun atuh Pak RT teh ngajak sasalaman. Sumohon Pak RT, sok-sok atuh mangga geura calik Pak RT. Aduh, nuhun jang kemet. Kieu geuningan ari geus kolot mah jang. Nya sumohon Pak RT mah geus kolot. Kumaha kitu Pak RT? Ya oba karasana. Ya cangkeng Pak RT mah karasana nyeri pisan. Dilandongan atuh Pak RT. Ya tak kunaon jangke mah bilih terang landongna tah. Sakanyaho uing mah teh euy ku jaat cenahna mah. Tah. Geuningan sugan janten cukang lantaran janten ubar atuh. Dikumahakeun tah Aden ya teh. Nya dikulup cenahna mah teh. Mohon tah, tos dikulup dikumahakeun deui tah Aden. Geus dikulup mah colekeun we kana sambal teh. Damang eta teh Aden.
Tuh teh mata kuarek we kana beuteung teh hehehe. Si Aden mah banyak terus we ku Pak RT nasi dangukeun si Aden mah. Ku cai herang ge cager atuh Pak RT, minumna kudu dilobakeun. Nembe terang ya Pak RT mah. Enteng geuningan atunya jang kemet lamun kitu mah. Nya enteng atuh Pak RT cobian geura sagalon geura. Atuh kembung merenan beuteung Pak RT. Nya sawajarna we atuh Pak RT tina nginumna. Kieu Aden jang kemet Pak RT teh geus badame jeung warga lembur dina yang hareupan ieu persoalan teh. Nya teh meni eueuh sudahna ieu teh persoalan teh. Sumohon jeung koha sakumaha atos anu dijalankeun ku urang-urang dina ngajagaan ieu kampung. Pak RT tos nangtukeun saha-saha anu ngaronda teh. Tapi wayahna pikeun urang-urang mah kudu tiap peuting ngajagaan ieu kampung teh. Pak RT palebe dan kohar kaasup jeung jang kemet ngarah aya nu merhatikeun dah kitu Aden jang kemet. Nya teh uing jeung si kemet teh pamikiran teh kitu sarua siga Pak RT. Nya sae atuh aya kitu mah Aden. Nya urang sambil ikhtiar we. Ngadoa mugi we sagala persoalan teh beres eueuh deui kajadian anu dipikaharep ku urang. Warga ngarasa kaluman ku terus-terusan kajadian teh. Moal kitu Pak RT aya sangkut pautanana jeung Juragan Suminta. Duka tah jang kemet. Tapi urang mah ulah kasujon. Tapi curiga mah meunang asal ulah langsung nuduh tanpa bukti mah anu jelas. Sanes kitu nya Aden jang kemet. Leres pisan ka hartos Pak RT. Dianggurkeun Pak RT. Sumohon ya Aden. Hampura ya uing ngadon ngeunah ngobrol ya tete. Lanya Pak RT, uing kabi mana heula sinangieun cai bilih bade sakantenan dahar atuh Pak RT. Hatur nuhun atuh moal Pak RT mah tos sasarap nembe. Nya alus we atuh teh, sabarina ge samuna ge acan asak teh euy hehe. Kulo mas kelemes atuh Pak RT teh. Itu Mang Oding jeung si Konod ari kamarana nya. Mang Oding, Konod, bade kamarana ieu teh. Heueureun heula atuh Mang Oding jeung si Konod teh di buruan jalan deket imahna si Kohar teh. Bade kabaung jang kemet, bade ngebedahkeun kitu tah. Kadieu heula atuh urang ngopi yeuh Mang jeung Pak RT. Mohon jang kemet, kumaha Pak RT jamang? Alhamdulillah sehat Oding, kadieu heula atuh meuni rurusan kitu. Sumohon hatur nuhun Pak RT, mangga dikantun. Nya mangga atuh lamun moal nyimpang heula mah. Ocapkeun ayeuna Patih Brajageni anu geus aya di lembur Garang Jati. Manehna di Jomantara ningalian kahandap merhatikeun kayaan anu di lembur. Jauh ti kaanggangan aya hiji prajurit Raja Haruman Geni anu nyusulan patih. Sok cedo hormat ka eta patih prajurit teh. Sembah hormat kaulanun aya parentah ti raja sangkan kaulanun ulah waka ngajalankeun ieu pancen. Sumangga ayeuna mah pikeun mulang deui ka karaton. Kitu sasaurana Raja Haruman Geni mah. Kaulanun plin plan geuningan raja teh. Cuman takebat omonganana bisi prajurit ngadengieun kitu pamikirna Patih Brajageni teh. Jung prajurit kaula arek mulang deui. Sembah hormat kaulanun Patih parasaat atau titukangan Patih Brajageni nuturkeun eta prajurit. Wanci teh teu karasa geus nyedek deui ka peuting. Sakumaha anu geus dibadamikeun ku RT jeung si Kohar teh dijalankeun ku warga salembur.
Nyampak di pos ronda aya sababaraha jalma geus ngumpul nyaeta Mang Oding, si Duyeh Dalimin Karsa jeung Ajid. Puting teh karasa tiiseun karasana teh. Sora bangkong jeung jangkrik anu maturan eta riungan teh. Sasakali aya sora anjing babaung ti kajauhan matak sieun pikeun jalma borangan mah. Mang Oding cenah nama puting kamari geus aya anu kaleuitan deui orok di lembur Karang Tengah teh cenah nama. Nya bedana mah jangkasa. Sabari Mang Oding ngadeangkeun dampaleunna kana durukan. Cing Mang, hampura Mang eta balikeun kuy teh. Bisi tutung Mang. Cek si Duyeh bari bentik curugna teh nuduhkeun kana durukan. Bae tutung ge atuh Duyeh ya. Lengonah ya susung mah. Nu aya ge pait atuh Mang, mubadil moal kadahar. Bedana den kohal aya kadieu cenah jeung Jang Kemet, tapi kamana nya can moal wae ya. Nya Mang kamana nya moal kitu geus sarare mah. Wah, sakanyaho Mang mah. Maleha mah salena teh geus salat subuh. Nya Mang, mana udud geus teh beak ya. Rengkoha masuk udud Mang lamun ngaronda teh. Emanglah urang tak me kitu ya Duyeh. Nya Mang mah paling sabatang. Dan koha mamang sok me bungkusan tan opilna jeung kopina saeueut. Eta teh Mang. Nya alus atuh asa kabeulam Mang ge. Geus teu boga udud ieu teh. Tuh geuningan den kohal jeung Jang Kemet. Dulur-dulur geus ngumpul geuningan. Sumohon Jang Kemet, menyingkir kitu Jang cacanakan siga bade iklan wae. Kudu Mang Oding ngarasu banget ngarondana tapi omat ya ngaronda sanes neangan randa nya sanes kitunya Duyehnya hehehe. Dan nyaan we atuh sagala dibawa ku si Kemet mah. Opieun kopi jeung ududna. Sumohon atuh Kang Kemet. Urang kudu waspada ulah cineureun. Mana nu lainna Mang Oding? Nuju ngulingan lembur Aden. Moal pusing gitu Mang Oding. Maksud Aden pusing kumaha nya? Kan ceuk Mang Oding keur ngulilingan lembur ciga kolecer we. Si Aden mah heueuy wae geuningan. Ame awet ora kudu loba heureui Mang. Sok tah geura opieunana tapi kahade geus sebulan ngadoan sarare ya. Nya moal atuh Aden ciga nu laos tah leupeut teh Aden. Nya sok atuh tah geura darahar moal sebeuh sakur di pelong mah. Tah geuningan geus daratang kumaha kajadian naon suep we? Alhamdulillah Aden berkah we kajadian naon eueuh. Suruh kitu opieunana geuningan Aden. Sok suep tuh. Jung nu sajena geura ngopi tah lebar geura darahar. Ayo Mang Oding, Met, urang ngulilingan lembur. Ayo mangga siap Aden. Curut wae atuh nu genepan ngulilingan kampung. Teu poho ku kohkol batre jeung pakarang sejen. Nah, acan ge jauh rek muru jalan kalebak aya nu geus nyurigakeun. Heup kalaeureun heula. Aya naon Met? Tuh. Nanya si aya aki-aki di balong.
hanya sahanya met, ayo met orang sampeurkeun. Kalah lur, orang kudu hati-hati ulah sagawaya ya. Jang piage aki-aki bisa naon atuh jang kemet. Is ulah kitu Mang Oding, cenah cek beja bangsat musok maokan orok teh aki-aki. Kade urang ulah gagabah yen tindakan. Tapi nya nanti ulang anggap enteng bisi cilaka Mang. Yuk orang sampeurkeun. Atuh si Kohar jeung lempang ka handap. Mapayan galengan lumayan hese jalanan teh. Da eta we si Duye mineng ti sereuleu bakat kuleueur. Sisa hujan tadi sore. Pas barang di deketan anu pangawakanana aki-aki teh ngakorobas lumpat ngakajleng. Ngalewatan cukut areuy cepet pisan dina lumpatna teh. Bangsat, oh bangsat. Atuh si Kohar jeung baturna ngudag eta aki-aki nepikeun ka lebak atuh areureun maranehna teh pasisi gawir anu deket ka pamandian monding. Nah kamarananya Kohar tadi maka dieu da lumpatna teh yeuh. Met tarik naker teh aki-aki teh da lumpatna cigana keur ngorana juara maraton met euy. Bisa jadi lur euy. Nanya cepet gitunya kamana jang kemet sigana lain jama samanya jang kemet dukatah Mang Oding kagok met urang teruskeun jalan dia weh ngalewatan imah aki Osid lamun teu salama incuna karek ngalahirkeun kamari teh. Hayu lur bisi aya naon ye encan ge parat ngaliwatan imah Ki Osid di tukang imah Mang Kanta aya saurang keur muka panto hayam samarukna eta bangsat nu nalingakeun jongjon we manehna teh kuda kodok kana kandang. Itu saha met tukangan imahna Mang Kanta tapi ieu mah siga rada-rada ngorak keneh met siga bangsat hayam ieu mah lur tuh kuda kodok lur kana kandang geuningan. Cicing, ulah waka keruh ya. Sabari hareosan si Kohar teh ngomongna. Urang tewak tah bangsat eta teh. Lalaunan atuh keketayepan si Kohar si Kemet jeung anu sejena teh. Emang ulah deket teuing tah bujur teh Mang Oding. Nya bisi kunaon gitu tah ya. Ya bisi weh itu Mang teh pahala geus ngadahal kui lain. Ya duit. Mang kayak ngomong bau Mang nya itu teh. Nya euy beuki lain teh. Kui mah beuki aya situ mah macak utah tuh Mang. Macak bau kieu si Mang mah cing atuh rem itu teh Mang mana sina weh moto maneh madu ya geus tong ribut heup sabari ngacungkeun curugna kana bibir si Kemet teh euleuh waktosna seep kaum dangu mung sakitu dongeng lalampahanana si Kohar seri anu ka-21 diantos wae seri anu salajengna. Hapunten anu kasuhun mugia kahibur ku caritaan simkuring. Hapunten sadayana tutur ucapan basa simkuring anu kirang merenah. Mugia kahibur wassalam.